ngayoman musuh tujuan capek gini ngalah duitnya lebih kapal bahagia ayo ngalah duit adek bapak sia adek ayo merangkeun hayang ayo napas ambekan Jang jauh kene sabar pengolan deui pengurutan batur ah siapa malah noya tuh ame juga blok bisa makan wadul lubuk iya jauh buset eta ti corona euy kuat gorowong molongpong siga bujur sinden ya anu bogana ya ya mentak perang wajar eleh jeung meunang beureun ceuk bangsa nama ieu teh jadi pahlawan kajeuting musuh urang pula sara Hanoman perpancan sudah
maksud bade laporan Kasri Rama Wijaya margaya serangan ngadadak di pasukan Alangka Dirja. Aya naon Hanuman? Wah Gusti, aya serangan Gusti. Lesmana tadi sampai aya serangan dadakan Lesmana kaula kerajaan Singosari kadieu sampean Anoman bangga kaula Gusti. Jalma musuh ngaji diri hirup matarataka ratu kalau pucuk umur riungan ke merbayat kaula calik Lesmana unduk sumangga kaula silit tolongan jeung bangsa sumangga kaula pun Gunawan Wibiksan calik rai Gunawan mahatur kenuh rupina aya serangan ti Alangka leres ora kapinodama itu aya Anoman kadieu jika rek laporan aduh leres ora kapinodama kaula Gusti. Sadaya-daya anu bakal diwartoskeun ku kaula Gusti. Calik Anoman aduh calik Anoman punten kapanggaran mangga Anoman mangga pangapunten mangga
Bara Bang Barat di jeruk-jeruk Bang Barat di jeruk kurang geningan dipoi dua Ari kahayang nama Pak Odon bos tentang deui kahayang tajan kasora batin ngeri hati batin ngeri batin nyeri Kembang abang teh di asta tadi Pancasila nu anu utama dasar hayam burung rukun hirup nu utama wulan asih kesasam rukun hirup nu utama wulan asih lain-lain bak jadi diri bak jadi di
Gumelaradi pawana pokok oje jadi putra ulah iya kamu sebab di pangeran gamangnya jalan cipu jaga keciman di ari kasah di nyalin